dina Al-Baqarah hiji 52 pamit telepat fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun pami emut tak sering utama naon fadkuruni cek Allah areling aranjeun aringet sebut saur Allah teh ka kami adkurkum sudah dipastikan geus barang tentu pasti kami akan ingat kepadamu beureun kami teh bakal ingat ka aranjeun saur Allah teh fadkuruni ingatna di mana ingat ku doana ingat ku lisanna ingat ku hatena ingat ku kalakuan nana setiap lengkah paripolah dibarengan emut ka Allah tong hariwang Allah bakal emut ka urang mangrupa naon ngalungsurkeun rahmat mangrupa naon ngalungsurkeun ridho Allah subhanahu wa taala ka urang fadkuruni adkurku ku abdi dongengkeun kieu teh supados ulah pahili ibu antara ribu atunya dikir wae mah di pangajian dikir wae ibadah di masjid dikir wae iraha usahana tah anu osok benten ibu bentenkeun antawis dikir wirid jeung doa kata ibu bentennya urang kesok wiridan wirid zikir doa anu osok punten osok ram caroge ibu atau nabi ibu ba'da salat subhanallah tirwiha dengannya subhanallah alhamdulillah osok gitunya alhamdulillah wala ilaha illallah ada rutin abdi mah tiap pada salat eta teh kalebet wiridan diwiridkeun dirutinkeun kalayan nganggo jumlah tertentu bahkan sapalih thariqah masuk aya 100 sekian eta wirid nangtukeun pan teh sami nu diaoskeun tiasa janten nu diaoskeun teh kalimah anu dianggo di zikir geus beres jumlah kitu mantosan eta wirid anu sesuai bahan teh eling nama tambahan keur susah mah jadi 7.777 naon sababna dawadahna poe rebo cenah aya salatna 4.440 atawa 40 uihan naon ngaji yasin diwiridkeun we ngarmaun Salasa jeung malam Jumaah insyaallah hutangna bakal lunas eta wirid cenah teh eling eta pek teh teuing ngan nu jelas ieu maksud abdi nangtoskeun jumlahna nangtoskeun waktuna eta wirid anu diawaskeunana tiasa janten anu dikir teh lamai lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah anu tujuanna naon emut ka Allah ari doa mah sajabi emut teh tami berharap roja memohon menta gitu ari doa mah gitunya naon sababna utamakeun heula naon ngalem kanu di anu disuprih kanu di rek dipenta urang pake we pan sok kolaku make urangnya jeung sesama jeung jalma-jalma ge nya lamun urang jeung tetangga atau pami ibu didamel jeung dudungan atanapi ibu meureunna dek ngolo kacaroge dipuji heula dipuji teh bae kulisan atau ku perbuatan rek muji muga kahayang mun ibu gaduh proposal kacaroge siap-siap sacan datang caroge teh dangdan heula rapi tara-tara ge da muga kahayang eta teh muji pan dangdan heula geus dangdan bari mam heula anu jo nyiapkeun masakan karesepna jo salaki teh pasti curiga ieu pasti boga kahayang geus boga kahayang can ngomong eta teh muji teh sebenarnya ari dzikir mah teu kahalang ku waktu teu kahalang ku di mana wae urangna apa temunang di WC mah jeung dzikir tak urang masuk salah marukan lisan urang hate mah ibu teh naon lebet ka WC teh naon kumaha doana teh asok diaos asok diaos naon sababna ieu teh doa lebet ka WC sabab miharep naon perkara hal ieu teh aya perlindungan ti saha ti Allah dikir eta teh beuteung ibu teh jeung caroge aya kahayang ngah wengi dak langsung dak atawa ngadoa heula ngadoa we heula mun ingat kitu oge aya rusuh mah bismillah wah jangan ku bismillah oge meureunang
ku bismillah ngalayan nyebat asma dengan menyebut nama Allah, maksudna supaya emut ka dikir eta teh Bu. Apalagi punten, apalagi ketika orang fatwa para ulama guru orang ketika erek bobo teh ibu sajabi doa eta pan cek bahasa namanya al muawwidatain tehnya kulhu palak binas. Cek kalau teh namanya kulhu palak binas, al muawwidatain kulhu diuih eta diawaskeun, palak binas dihijikeun teh diawaskeun repeh. Naon sababna didorong dina lisan ieu masrahkeun sagala rupina ka Allah dikir ibu jadi salami weh beureum ibu teh gugah we subuh laos doana teh ribah wa ilaihin nusyur bade bobo eling ka Allah gugah ge eling salami punten Bu, salami eta bobo teh dijaga diraksa ku Allah dikir eta teh Bu. Jadi ulah heureut Bu jakadenya ieu bab zikir ulah heureut, ternyata zikir teh dengan tiap waktu tiap saat urang salami 24 jam oge tiasa di zikir. Fadkuruni agkurkum, salami urang emut eling ka Allah, ingat ka Allah, tong hariwang rahmat nikmat karidoan Allah bakal dibikeun ka aranjeun. Setidaknya kemuliaan di hadapan Allah akan bernilai. Agkurkum kata mah di akhir washkuruli wala takfurun, syukur aranjeun kabeh, syukur kalian semua kepadaku saur Allah teh Bu. Syukur teh lawanna tina kufur. Syukur teh entengna mun barudak SD mah apakah pengertian dari syukur? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Eta barudak pasti jawabanna teh 100. Ai kufur mengingkari Allah. Ibu entengna teja tadi ulah heureut. Aya nikmat aya kabunga gancang atuh syukuran. Kitunya aya nikmat tadi teh model siga zikir hareureut urang mah bayangan heureut sempit pandanganana, sempit bayanganana. Sehingga oleh karena sempit sering kita banyak merasa ternyata orang setiap hal teh tidak merasa zikir, tidak merasa syukur. Syukur itu Bu yang lebih sederhana dientengkeun ku abdi. Syukur itu memperlihatkan segala hal yang dinikmati oleh kita dilakukan taat ke Allah. Syarbun ni'ami ala taatillah, nasarukeun naon nasarut teh ngaluyukeun, naon ngaluyukeun bahasa Indonesia teh nya da beunang produk Sunda atuh nya ngaluyukeun teh menyesuaikan segala rupa segala hal yang kita nikmati anu dipasihan nikmati Allah ka urang dipake taat ka Allah eta syukur Bu. Cing di hatinya atas teh mudah-mudahan ingatkeun bae da ngaji ieu bancak abdi oge. Ibu syukur teh kecap bahasa enteng namanya leres nganuhunkeun ka Allah ku jalan ieu teh nikmati Allah. Ibu nikmati Allah jag-jag ieu teh jag-jag sehat poe Jumaah enak teh mengpeung jag-jag mengpeung sehat ini teh ka Masjid Baitur Rahman danon da jag-jag sehat halodo rek naon ini apan rek ngaji naon da mengpeung jag-jag make na jag-jag ibu ge weh calik di dieu imitna ge teh imit teh naon bujur pantat ge duduk di dieu gek we cali tadi teh saacan ngaos saacan abdi ngaos teh kan dibubuka ku ibu teras ngaos babarengan ucapkeun lisan urang teh maca Quran meungpeung bisa keneh nyarita lama itu dipake ngaos setelah itu teh naon berdoa saliduakeun babarengan teras teh cepil teh dibuka ngupingkeun pangaosan telinga dengan pendengarannya, mata dengan penglihatannya, lisan dengan pembicaraannya. Geke urang teh di dieu ngupingkeun pangaosan meungpeung aya manfaatna, nikmati Allah pendengaran di telinga urang, nikmati Allah penglihatan di mata urang, nikmati Allah kaki urang ngalengkah sampeanana ka dieu patempatan dianggo eta teh bagian bentuk ibu teh bersyukur ka Allah sabab dibere jag-jag dibere sehat eta teh syukur Bu. Urang
mah sok menyempitkan diri ketika baru rek hitanan budak rek nikahkeun kakara rek nikahkeun mun teu ka kupingnya iraha syukuran da teu syukuran ieu mah alit-alitan oh kitu nya urang mah bet puntennya aya akad nikah punten aya nu akad nikah di akadana nah mun can rame da syukuran mah engke jadi kupingnya kitu nya nah urang mah ngaheureut menyempitkan itu ternyata ibu hari ini bentuk syukur ibu adanya sehat jag dan kesempatan waktu untuk berikhtiar untuk menuntut ilmu itu bagian syukur. Jadi tadi teh zikir jangan dipersempit karena dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu hanya sebatas lisan. Yuk sampaikan dengan hati. Yuk sampaikan dengan perbuatan. Kita melangkah bersilaturahmi bertolak ilmi seperti ini didasaran karena sebab ingat kepada Allah itulah zikir. Katambah deui mumpung dibere jag dibere sehat dibere kasempatan urang teh yuswa urang pikeun ningkatkeun keimanan jeung katakwaan urang pake we da tiasa janten ibu nu hadir di dieu punten urang ge tiasa janten teu tiasa hadir sabab naon datos teu tiasa mapan hayang mah hayang ini ngaji teh nganda kumaha kasehatan geus teu bisa ilit geus dikurangan mangkani waman nu amirhu nunakishu fil khalqi afala ya dina surah nana teh artinya teh yuk eling yuk setiap anjeun setiap kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sudah dipastikan kenikmatan dalam anggota tubuh kita berkurang. Eta teh maksudna teh Bu wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi afala yaqilun bojang engka barudak ngarakolot oge teh ningali Quran nama apal yasin teh katalar tapi maksudna teh pangeling wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ibu kenikmatan urang teh umur panjang umur diberi kesempatan hirup di alam dunia ieu ku Allah setiap beuki lila umurna beuki ngurangan nikmatna karaos teh urang so ibu punten anu sepun keur parawan tinting mah ibu teh nya keur parawan ieu teh keur parawan mah nya boh penampilan nya penampilan teh mapah oge atau lainna baru diatur jeung sedemikian rupa supaya kelihatan cantik maju mundur cantik teh supaya kelihatan cantik mempesona ayeuna mah diatur teh bisi labu diatur keneh bisi lamun labu mah pun bisi seteruk bisi diatur sama tetap kan diatur naon karena kekhawatiran kalau dulu mah supaya ingin memperlihatkan kelihatan anggun dan lain sebagainya keur parawan mah gitunya pan urang teh karena dulu mah kan jag teh mah jeung sagala rupa eta teh barang tuang bak kapungkur mah mun aya namanya seblak teh mah marujak teh wah keur jag teh ayeuna mah teu kaoplan saeutik lambung beunang aya daging darah tinggi diuk lila saeutik naon ieu teh asam urat jeung sagala rupa kan beuki ngurangan nikmat teh harusnya itulah waman amiruna kisufil haqya fala yaqilun. Ketika semakin lama orang hidup di alam dunia diberi kesempatan ku Allah kenikmatan ge mimiti di kurang pandangan mata ulah tamun kapungkur mah nanti anu tareuas ge kan wah kacang polo kacang Bandung kacang Garut cenah ngabeltrak teh naon ayeuna apaan aya dina bubur hayam aya kacang eta ge sariwang ieu mah ewan kateleg jeung bentu-bentuna kenapa ternyata kenikmatan mulai dikurangi tah mengpeung urang masih keneh soca masih rada enak makan
ayeuna mah lamun teu jelas-jelas teuing mah teu sidik-sidik teuing mah panan iwal kana artos unggul awal teh jelasnya. Oh. Iwa soca cepil urang matos ngawitan beuki kolot teh beuki saliwa. Nah berarti kenikmatan fungsi ge. Anu tina ngawitan lamun teh mapah ajeg jadi dongko sagala karaos. Kenapa? Karena nikmat dikurangi. Nah, laksanakan syukur urang dina awak urang teh semakin mumpung diberi kesempatan keneh berfungsi meskipun mulai berkurang, manfaatkan untuk bertaat kepada Allah diantaranya ngaos. Najan urang embernya ibu-ibu teh ngaos teh beh dieu we geus kakolotnakeun, geus tenaga sesa ribu, sesa ngasuh kan gitu nya. Jadi mana-mana. Sesa ribu, sesa ngasuh. Lambat laun ieu sagala rupa pikiran oge pangannya sesa mikirkeun kasusah kakara. Mata ngaji teh antara awak jeung otak teh jarang bareng gitu nya. Bisa jadi ibu mah di dieu, pan otak mah di mana we. Mikiran anak can boga gawe, ieu balung keneh we di dieu teh. Biasakeun bae da eta mah kahirupan urang. Boleh jadi itu kehidupan orang sami kasusah ibu kasusah kabingung teu main untung kasusah nu patema-tema keun we kan we dah minimal meureunnan aya lingkungan ieu mah aya silik doakeun di antarana keun we aya abang bae kan jadi abdi mah jangan ka pangajian teh jadi hiburan we nah daripada di imah balu mah keun bae daripada teu ingin ngaji mah kitu ibu sebenarnya. Nah ibu mah si ibu mah diketor ada yang nama salaki ece salaki ibu na cenah di imah eueuh gawe meuni lieur mending keneh nikah jadi ngaji teh nikahan salah kan bae we sabab lamun ini mama minang tugreng pase ai kitu mah ece angkat ka pangajian bener jam kan bae alus minimal nikahan karo beres ngaji balik udah teh beres sok dasar ibu kan we kahirupan urang aya dipangmalerkeun ongko cek ajengan tadi urang init ngaji teh sabab eling ka Allah aya can eling mah waka init moal eling init tong sebenarnya mah da ibu pun da abdi ge sering ibu ka imah di mah rapihnya Bu abdi sering ibu anu seueur alasan naon angkat ka pangaosan teh naon da abdi geus biasa angkat bah ngasuh abdi mah ngasuh itu baheula mangasuh budakna insyaallah ajengan aripun anak tos anak tos ageung mah gede ku gedena panangeus jongjong inceuna pan datang ngasuh inceun janten teu tiasa cek abdi mah canak we bawakeun bae ganeng ge budak mah da ieu berarti abdi mah karasa di mah rapi jongjon abdi sawas tempat deureuk jeung budakna dumeh asal nama sakedik ibu nu hadir teh sok kana kamarana da ieu nu alamna cenah da ngarus indang kemah bagian abdi mah canak we budak mah ganengkeun bae ganeng da budak daripada indungna nu ganeng ban pancari kering pengajian daripada sok bawa jeung budakna barudak gandeng keun bae pantes gandeng ge da dah teu pantes mah budak eueuh gandeng anger ternyata ibu-ibu balap jeung nu ngajina ustaz nyarita ibu ngobrol kan bae kajian teh barudak ngobrol mah naon sabab kan da barudak lamun dicari gitu da mal ini teu indung-indungna dan ayeuna ge alhamdulillah sok we tidak ada alasan gitu tidak ada alasan naon lieur di imam mending ngaji gitu. Nah sababna ieu didorong petakeun we urusan hese inget ka Allah keun bae daripada menghindari kemadaratan demi untuk teh kenging manfaat eta lebih langkung sae keun urusan can inget ka Allah keun bae lah batu usul ngaji inget ngaji sugan ku minang mah jadi nambahan eling nambahan ngadorong urang eling ka Allah Subhanahu wa taala ari geus sering disebat mah model kieu ngadua atau nabi nyaris minang kudina di sabit-sabit mah mata ibu rotin teh tak hebat kamu dawamah atau nabi dawam atau nabi rotin teh di amitawisna gitu ibu sok aya kieu nah meni ajengannya ajengan eta mah ngaji teh eta deui ibu asok kitu tara ibu asok kitu tara pan da penyakit jamaah mah kitu pan bagi saena teh ajengan anu udah pasti ajengan teh ngomong eta nu dibahas teh eta deui amin
bahkan sok dek ini teh sampai beja heula. Saya angkat ke pengawasan, ayo mingon ka sabariji enak, mingon kadua, jangan eta. Asa gitu ibu, kan baik, penting mah inget ngaji daripada dia mah rumah imamat pak. Udah sangin rata-rata di mana-mana. Minggu ka hiji, ajengan ieu, minggu sabaraha ieu, eta mah ajengan ieu. Ajengan eta mah meuni ieu nyari tanah ge andalem meuni leuwih pituhun. Bari jeung dibahasna teh eta deui. Meneh bosen. Osok kitu ibu, keun bae tandana ibu teh merhatoskeun. Merhatikan bu nya, terusnya geus tina merhatikan teh sugan jeung sugan meureun ku bakat bosen mah aya saeutik anu nyangkaruk aya nu nempel. Ieu mah ajengan rada galak ieu mah sok sindir sampir. Galak nyiniran we. Muni amit-amit aja. Bari gini, kan bae penting mah init. Penting mah init daripada nyacat ngomongkeun bebeakan nyacat kok ini teu dosa eta teh ari kitu panan ini tong ka dieu pan cek abdi kan tasnya ngariung pulung ieu teh sajabi silaturahmi keun bae ieu intina mah keun urusan ngaji teh ka harti penting mah silaturahmi naweuna da abdi yakin cek abdi ge kan sering di mana wae ge abdi yakin nu hadir di dieu we khususna pasti pernah silih omongkeun wae mah pernah sih diomongkan ibu jeung ieu dah rade pernah nya. Tapi aya kesalaman silih hampura. Jadi abdi teh boleh ibu nitip prinsip ti abdi mah kira-kira bibit hese di pagerna urang hese. Hese ngeureunnan ngomongkeun tatangga kudu getol ka pangajian. Naon sababna? Sabab di pangajian mah minimal bisa menta hampura. Terusnya kan bae naon ieu ibu punten Bu Haji jeung Bu Haji seri omongkeun seri dilak seri omongkeun kan bae naon sababna da engke ge pasti sasalaman. Mulang ti dieu can ke nepi ka imah geus nyendosa deui ngomongkeun tong hariwang da minggu hareup panggih deui nya salaman deui. Terusnya manfaatna majelis taklim teh kitu Bu. Nu karunya mah ngomongkeun bebeakan asal ngaji henteu rek kumaha salaman ngaji da abdi yakin ibu punten jalan di Patepang Pak Amprok di jalan ibu mau kemana mau ke sini jarang sok mah aja salaman minang pangit ayo di dieu mah sok salaman tara ge bujang hingga anu resepeun nu ngewaeun hadir di dieu pasti salaman ada kan di mana-mana karena lingkupan masyarakat seperti itu. Sami ibu, sami kan beda pasti. Dek siri omongkeun bae nu penting mah getol ngaji lah kan bae. Ngajan ngajina teu ka harti nu terangkeun ku abdi. Ibu sendang teu ngarti nu terangkeun ku abdi teu penting mah ngaji we heula. Nu penting mah sasalaman heula. Beres ti dieu balik rek ngomongkeun ge keun bae da minggu hareup panggih deui. Cek ibu teh cek Pak Haji teh kieu Bu punten cek Pak Haji teh nah cenah Ustaz di Cikancung mah ngamunangkeun ngomongkeun batur dalam ku abdi diulahkeun mun teu jerenteng sok da teu kudu dijelaskeun ku abdi kabeh ge ibu dina hadir apal hukumna ngomongkeun batur teh bener kan soalnya abdi yakin tong boro nu sok ngaji kieu lah nu tara ngaji ge apal. Ibu ngomongkeun batur teh jibah teh sarua jeung lir ibarat kana amal hade urang teh lir ibarat pangkung dengannya atawa naon daun kering anu ku api teh beak letis soalna teh dalil apal sararea teh tapi bibir teh urang teh sedih pagerna ge aya tetangga ngaliwat aya we yang ngageunggeureun teh geus ngageung beak ngageunggeureun pamajikan sarina geunggeureun ngomongkeun deui tapi setidakna abdi yakin ari ku getol ngaji mah meureun minggu ayeuna ngomongkeun minggu hareup panggih gitu nya menta hampura deui urang aku we da seri omongkeun da biasana Bu da rek awewe rek lalaki sih omongkeun da biasa Bu ngan pedah teu katempo wungkul lalaki mah ngomongkeun sarua di mana-mana ge dan yang pasti mau diomongkeun pasti nu minang panggih
sok punya dengan pangi minang pangi pasti minang diomongkeunana matak tong hariwang salagi minang pangi salagi urang minang hadir di pangaosan model kieu kudu bungah ke wajah silih omongkeun ge da bakal silih pangi deui silih hampura daripada akhirna silih doa keun amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling tidak ibu zikir teh dinten ayeuna kasimpulan ti abdi zikir teh mengingat menyebut dasar nama menyebut asma Allah ingat kepada Allah lain kumpul tidak hanya dengan lisan saja. Lisan adalah afdal zikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar semua pada tahu itu zikir yang paling mendasar. Tapi tidak hanya lisan ibu, zikir mengingat Allah itu berusaha dengan hati pun sehingga ruang hati kalbu kita tidak ada ruang yang lain hanya kepada Allah itu tingkat tertinggi. Tapi paling tidak ikhtiar kita perilaku urang perilaku kita semua yuk urang sakedik mah urang emut ka Allah supaya ibadah urang bagian tina dzikir salat urang bagian tina dzikir teras nanti ibu kumaula kanu janten caroge bagian tina dzikir. Kedua syukur waskuruli bersyukur naon syukur teh perlihatkanlah segala kenikmatan dari Allah untuk dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Jag nikmati Allah. Ibu sehat nikmati Allah. Yuk mumpung sehat manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Rizki ti Allah gaduh harta nu langkung teh nikmati Allah manfaatkan. Yuk sedikit ada bagian harta kita yang milik orang lain. Yuk sedekah yuk infakkeun yuk zakatkeun mun boga harta nama boga teu gaduh harta na tanaga yuk tanaga manfaatkeun teu gaduh tanaga nama da geus kolot atuh ka pangaosan teh kumaha hadirna teu boga kalakumaha ge elmuna teu boga elmuna mah da ngaji teh geus kakolotnakeun atuh aya paling terakhir puncak yang bernilai ibadah bagi urang sadayana tah harta teu boga harta tidak punya tenaga ngesengker ilmu teh nyampah ukur tapi aya puncak terakhir doa. Makanya di majelis taklim model kieu silaturahmi ilmu dan doa disini doakeun bisa jadi di antara doa na ieu urang anu diaminkeun ku tatangga ku urang anu osok diomongkeun ku urang aya sakepru ikhlas anu nembus ka langit madorong ijabah dan keinginan urang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.